Genep budak lalaki keur lingkaran di lantai marehna ulin Uno tumpukan kartu aya di tengah. Plus opat keur maneh Niko. Sial bea kuring. Nang weh ge giliran maneh. Maneh ngobrol jeung saha ya? Kabeh pindah ke atas bangku. Aril kaciri gugup, Kesa ngocor. Aya naon jeung maneh? Tidak disigeun ngomong sorangan. Nya maneh so nyebut ngaranna Jota tapi di dieu teu aya ngaranna Jota ieu. Di taman, Aril lempang goncang kaciri teu tenang. Dina taneuh aya dua bayangan. Kecil, urang masih kene ngebatranain. Ya Gusti, Jota teh ngan aya pikiranna wungkul. Di ruang tamu, Aril diuk nyarila cahaya ponon poe asup tina jendela. Dina mejakeun aya obat jeung buku catatan. Kuring, geus buat ayeuna. Mantap Ril, orang kabeh di dieu, bikin maneh. Jota geus jadi bagian tina zaman baheula. Ayeuna kuring kudu hirup di dunia nyata. Kamera close up raraina Aril aya rasa lega jeung tenang.